Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik Sidana Allah ya Allah wafir ma madha ya wasi'al Allah ya Allah wal habibul turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami Allah ya Allah ya Allah Allah balik Sidana Allah ya Allah wafir ma madha ya wa Allah ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para kiai, para asatidz, guru-guru setempat nu sepuh miwah nu anom urang doakeun sing sehat panjang umur. Panitia anu semangat nu luar biasa, mudah-mudahan ieu panitia dibere ganjaran nu berlipat ganda. Segenap para tamu undangan, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, urang adoa ku berkah ieu muludan mudah-mudahan dibere panjang umur jeung ibadah, dibere loba rezeki jeung ibadah, anak-anak urang darek ibadah. Mudah-mudahan urang maot husnul khotimah ya Rabbal tukang son efekna turun, efek turun, dribble naik, volume naik, sebab wayah kieu mun dirompok mah wayah naik gitunya. Baginda Nabi anu dedeh jeung nyaaheun ka urang ketika urang di akhirat diudag-udag neraka, moal aya nu bisa nyafaatan, moal aya nu bisa nulungan iwal Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah moal waka ka sorga asup lamun umatna aya keneh nu nyesa di neraka. Bo, coba pikiran dia ku urang ragam awak. Kira-kira ya posisi urang ke di ditu di sorga apa di neraka? Pede abis. Ibadah lalawora, jariah teu beuki, mayar mulud teu lunas. Tapi urang hayang ka sorga.
Ieu kan ngaranna nekat. Amal teu boga hayang ka sorga ngaranna selebeu. Maka perlu kurang diperbaharui keayaan diri orang, keayaan awak orang, keayaan rohani orang. Ya, kasawah mah kuat, salat mah henteu. Aya nu kitu. Di manakah dia berada? Nonton bola majem 2 peuting hudang kuat, tahajud mah henteu. Ada juga seperti itu. Coba hayangnya homana aja lo mana. Beli handphone mah 5 juta kuat, tapi jariah maka musolah 5 juta ente. Lalu mana orangnya? Asana ieu urang kabehan. Ya Allah geus kolot urang kunaon kabawa-bawa ku budak ngarora, nini boga WA. Grupna royot, rombongan pareot. Kunaon ieu urang geus kolot kabawa budak ngora, ai Quran mah eueuh dirompok ai wifi nabeng. Betul? Nah, kaayaan nu kieu bari jeung urang awak geus kos kieu, geus kolot, umur nambahan, hakikat nama ngurangan, awak ngalemahan, tapi kunaon ibadah ilu lemah. Kuduna mungkin kolot, awak lemah, ibadah gagah, awak loyo, ibadah semangat, matak nunyian ibadah semangat, lain awak, naon, rohna sehat, ibadahna bakal semangat, walaupun awakna loyo, walaupun awakna kuat, lamun rohna gering moal semangat, matak sehatkeun rohani, mun gering obatan rohani, obatna eueuh di ar-rahmah. Obatna eueuh di apotek, obatna eueuh di rumah sakit, obatna datanglah ka majlis-majlis taklim kiai-kiai urang di dieu istiqomah, insyaallah rohani urang kaubaran, insya heueuh nya kuari teh urang ieu lamun nempo anak urang bae sapoe-sapoe kieu bae. Budak leutik main FF Mobile Legend. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bapana judi slot. Makolotna muter bae ka mana mah? Aing dek hotspot. Quran matara dibuka, dalail tara dibaca, tasbih tara dibawa. Kunaon dia urang geus kolot karieu. Innalillahi wa inna ilaihi. Awas. Maka cahaya Rasulullah anu aya di awak urang hirupkeun. Sabab di awak urang aya nur, aya cahaya ti Rasulullah. Ana minallah wal mu'minuna minni. Rasulullah diciptakan dari cahaya Allah dan kita umatnya orang yang beriman. Ruh kita dicipta daripada nur Rasulullah. Awak jasad anu aya aksesoris tubuh panca indera dicipta tina unsur opat, unsur tanah, unsur cai, unsur angin, unsur sena. Ketika roh diciptakan tina nur Rasulullah, roh mengenal Allah, begitu diasupkeun ka jasad, aya mata, watakna resep nempo nu indah-indah, lalaki nempo resep awewe gelis, awewe nempo resep nempo lalaki. Ngaku ayah nama manehna tanya. Lamun nempo gunung karang begitu indah, dilihat penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan warna hijau. Karesep mata teh nempona sebatas gunung, padahal mah ulah gunungna nuka tempo teh kuduna nu nyiptakeun gunung nu nyiptakeun nya Gusti. Urang malam menempo laut teh nuka tempo lautna ombak menggumpal sambil duduk di pinggir pantai dengan seseorang yang menjadi idaman hati. Ombak sambil dinikmati, deburan ombak sesuai dengan irama hati.
Keur bobogohan mah kitu sehidup semati barang geus nikah mah terjadi kekerasan kepada Lesti. Ieu leta hayangna nu ngeunah, embungeun nu pait, hayangna nu amis, embungeun nu ketir. Kadang-kadang haram geh digares bae. Betul. Lamun mata nempon nu indah, lamun ceuli ngadengen nu merdu, lamun irung hayang ngambon nu sengit bae, lamun leta hayang ngarasa nu lezat-lezat bae. Sedangkan kadang-kadang tidak peduli dengan hukum, haram ge keun nu penting ngeunah kana leta aing, haram ge kajeun nu penting ngeunah kana mata aing. Maka roh urang nu tadina suci kuari jadi kotor, summa radadnahu asfala. Lamun diantep bae ieu maksiat di mata, di ceuli, di hate, di irung, di leta, engke mungkin jauh roh ka Gusti Allah, mungkin jauh ka Gusti Allah, mungkin poho ka Gusti Allah. Akhirna rohna paeh, mata hatena buta. Lamun mata hate buta moal katempo akhirat. Bo ceng ulah garaneng tah saat anu di luhur pilar. Masya Allah, Ipan Gunawan ya. Ulah garaneng ceng. Lamun hate paeh leuwih bahaya daripada hadirin awak nu paeh. Setruk jelema tapi hatena hirup eling ka Allah salamet. Tapi cager awakna hatena paeh teu eling ka Allah neraka. Artinya bagaimana? Jelemana salat henteu padahal awakna sehat. Laju manehna ngaji tilok padahal awakna sehat. Ramadan ge puasa henteu padahal manehna sehat. Asup ka neraka, ditanya ku malaikat, masalakakum fi sakor. Hei, kunaon marane aya di neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Kami tilok sarolat. Jadi penyakit rohani eta nu nganterkeun kana siksa Allah di neraka. Ahli neraka eueuh nu kieu ditanya, "Hei, kunaon dia aya di neraka?" Encok. Paregel mah obatna neoremas jildek hees. Riet sirah mah paramek, sirah luhur paramek, sirah handap mek. Paranas tiris urang nginum mik sagrib eta obat jeung awak, obat jeung hate mah la ilaha illallah Muhammadur. Obat jeung hate mah dibuka kurang Quran derelang dibaca. Obat jeung hate mah maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Obat hate mah maca subhanallah wa biham subhanallahil azim subhanallah subhanallah. Obat hate mah sering mujalasah jeung ahli soleh, jeung jelema nu barager, jeung jelema ahli ibadah, natap wajah ahli ibadah, ahli Allah eta ge jadi obat jadi obat. Urang daek puasa eta obat hate, penting daek tahajud eta obat hate, maca Quran tadarus bari tadabur eta obat hate, muludan ge insyaallah jadi obat hate insya. Ieu lembur pelanggaran kan? Naon? Oh langgaran. Wih budak nulis di jadwalna pelanggaran sih. Langgaran, urang langgaran mulu dan pohara, alhamdulillah. Tenda begitu luar biasa. Di sisi imah aya terpal ditalikeun luar biasa. Di luhur aya panggung, aya bangku sorangan baik ulah kos panganten sunat hadir rahimakumullah. Di hareup aya meja aqua 3, gelas hiji aya kue hiji-hijiatan hadirin. Alhamdulillah. Nyileuk ka kanan aya tangkal kayu buahna duit, masya Allah gocengnya dulah di 2000, Allahu Akbar. Iya moal aya di mana-mana ge tatangkalan nu daunna duit kos ge moal aya.
ngan dilanggaran doang. Masya Allah, muludan ti bulan ka tukang, 2 bulan ka tukang, memehna panitia geus musyawarah, nyieun snack sabaraha, laju acara kumaha bae, karak mikiran bae ge insyaallah geus diganjar. Amin. Encan ibu-ibu nu mararasa, pemuda, bapak-bapak, sehebat apapun sebuah acara tanpa peranan ibu-ibu tidak akan sukses acara tersebut. Manehna hareuneun ku urang di alamnya. Biarkan malam ini mereka bahagia hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak mere duit laju meuli lauk nu masakna saha? Ibu-ibu. Panitia meser kue dibungkusan nu mungkusana ibu-ibu. Laju kedeung mere dahar nu nyiapkeun daharna ibu-ibu. Laju nu ngabeakeun berakatna heuh. Nu nyumputkeun snack ibu-ibu. Awewe berkorban demi muludan. Nah, perlu kurang diteruskan tiap tahun. Oh pogo, iya anak kurang nulaletik bisi tenyahuan ka Kangjeng Nabi. Di urang mah alhamdulillah loba kene pengajian, aya kene sakala madrasah, aya kene hadirin tas maghrib ngaji, sok ka pakotaan, ka Tangerang, ka Jakarta, situasi anu geus hiruk pikuk manusia yang hanya dunia dalam otak dan pikirannya. Kuari mah horeng lain di kota bae, kabaros ge geus mulai kabawa-bawa ngota, awakna geus awak kota walaupun cicing di kampung, pikiranna pikiran kota walaupun cicing di leuweung, jalanna jalan kota walaupun manehna di jalan kampung, sebab lewat informasi dan transformasi budaya lewat WA, lewat YouTube, lewat internet, lewat Instagram. Kuari pamuda di dieu akur jeung pamuda di kota. Pamuda di kota make tato, kuari gini urang aya pamuda nu marake tato. Ya Allah, asa hebat, asa gagah. Di dada gambar termos. Di tonggongna dispenser. Iya sebenarnya preman teh isi ulang ieu budak sebenarnya. Lamun eueuh mulu dan geus wassalam. Iya generasi LPG kan neng ya. LPG generasina, ai urang mah generasi minyak tanah. Bener tah? Neng mah teu nyaho neng ye. Kami mah baheula lamun hayang masak, laju teu boga korek, mawa baralak. Ka imah dulur, ka imah tetangga menta seuneu, nyokot di dapur cenah kitu. Nyokot seuneu di dapur, lalaunan dibawa ka rompok, datang ka imah pareum banyak. Eta zaman baheula. Ya Allah, nyanguna dina hau di dieu aya keneh haunya. Alhamdulillah tapi mulai punah. Pan make hau make sulu sehat kieu bae olahraga yo. Pareum kieu bae pan ayo. Lamun pareum titiupan make songsrong doang Israfil we nya tiup songsrong. Laju hurung manteng ngebul we silalatu. Kejo asak liang irung hararideung hadirin. Ya zaman baheula. Tapi indah, lembur poek hate caang. Kuari mah lembur caang hate tandana hate poek geus teu mikiran agama. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Baheula mah budak mun cakolot, ulah pamali, mohon bo. Baheula mah maneh awewe ulah keluar timah geus peuting, mohon bu. Kuari mah jam 12 si Neng mah motor sorangan. KKP. Begitu di kafe maneh kapanggir jeung baturna, "Hai guys." Masya Allah. Iya teh akuari anak urang kitu. Marake jilbab nongkrong di kafe. Marake jilbab jam hiji peuting karak pulang. Neng sadar teu sadar itu sudah menyalahi ketentuan agama. Sehingga status wanita dengan laki-laki hampir sama. Maksudnya kalakuana bala nu naik motor tumpuk 2 lalaki, tumpuk 3 lalaki. Kuari mah awewe tumpuk 3. Make androk ditarik ka luhur kana tuur.
Berarti geus ngageser ya hadirin rahimakumullah. Peradaban ngageser, akhlak ngageser. Untung aya keneh kiai ustad di kampung urang anu magahan ngaji, rurukunan, aqaidul iman, dikuatan kumuludan, ieu ulah sampai parem. Sebab lamun eueuh mulud urang moal bisa silaturahmi kos model kos kieu. Bener teh? Ya Allah, ayana mulud dipersatukan umat dengan cahaya Rasul. Hakikatna urang kasorot ka senter ku cahaya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. I rahmat ti Allah. Tukang tenda menang rahmat dalam pandangan ekonomi. Bulan mulud mah manehna teh rada lumayan. Tukang sound system gitu kene. Aya deui ta tukang nyoting. Ya, eta nyoting eta sakali ngenyot bunting. Manehna rame nyoting bulan mulud. Aya deui nu boga akun, jeung YouTube konten. Aya bulan mulud. Tukang lauk laku, tukang beas laku, tukang hayam laku, tukang endog laku. Masya Allah, tukang gotongan laku. Rahmat Allah diturunkeun ka urang setiap bulan mulud. Itu zahir, batina jelema nu muludan hatena nyantel ka Kangjeng Rasul. Jelema nu hatena nyantel ka Kangjeng Rasul di talian kumahabbah piraku amat eta seuneu neraka bakal ngakan ka eta jelema. Insyaallah nu cinta ka Nabi moal disentuh api neraka. Teu cukup ku amin kudu salatnya. Ya Allah. Bo. Tadi kita di tapan urang ka neraka apakah sorga awak urang ge jauheun dieu. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami maulaya sal daiman abadan ala habib khairil khalqi kullihim ya rabbi bil sidana waghfir lana ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Kangjeng Nabi teh Habib, Al Habib kekasih anu kurang di Arab syafaatna likulli haulin minal ahwali muqtahami dina pakewuhna kiamat. Urang di kiamat teh udag-udag neraka moal bisa salamat tanpa syafaat Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun urang ayeuna diuk ku agungna Rasul menta ka Allah hayang disyafaatan lain di akhirat bae di dunia. Ieu naon nu aya di panyakit urang, nu aya di hate urang panyakit hate, ujub, riya, takabur, sum'ah, hikdu, kemudian hasud, hubbul jah, hubbul mal, hubbur riyasah. Eta kabeh panyakit hate nu nyieun bahaya ka urang. Mudah-mudahan kumuludan ta panyakit ku Allah dileungitkeun di hate urang. Ya Rabbal tah bapak-bapak lamun beres muludan pengajian nu semangat nya. Iya kadang-kadang kan pamajikan marajin ngaji salaki tilok. Aya nu kitu. Ih ampun. Laju cak pamajikan teh kieu ka atuh coba jabung hirup mah ulah di imah bae tu aya muludan. Kaditu ke tempat mulud. Dia menyawa meureun aing lain santri. Ih tutu kudu santri bae umat Kangjeng Nabi kabeh muludan. Aing mah teu boga kopiah, nu abah aya tuh. Hehe minantu nginjem kopiah mitoha. Pake kopiah. Ai hulu manehna nomor genep, kopiah mitoha nomor 9. Atuh mata eueuh katutupan ku kopiah. Lempang kieu bae ngahade-hadekeun kopiah mah. Ke tempat mulut gitu dekan asup ke jero kalangan isin pan nangtung bae di luar hayu ka jero hayu jujung bae mungkin penting mungkin pinuh jamaah manehna teu ka bagian tempat diuk digigireun kandang embe
Lajukan tunduh penting teh tunduh jatuh tilok pan tilok tunduh ngaran tunduh pan kitu tah tunduh ieu ngaranna kieu beta kieu be nundutan horeng di eta kandang be aya embe keur dicangcang tah embe badot di luaran kandang hareupeun manehna teu katempo poek aya embe badot dicangcang manehna kan kieu bae ku embe badot pajar nang tangan pan akhirna diberi ku dibaduh gumbe nganceng manehnya banget bengep kopiah pinuh ku taimbe pulang manehna mingpiung be balik batur macan baralik mendinges balik Waalaikum Waalaikumsalam kapan geus pulang batur macan muludan dia banget aing bengep ku tanduk embe kopiah pinuh ku tai nya nu mitohani aya bae jelema anu meunang hidayah gara-gara pamajikan nu teu bosen-bosen ngelingan ka jalan Allah kitu oge salakina ajak pamajikan ke Allah. Allahu akbar Allahu akbar. Alhamdulillah zuhur nengnya mohon yuk salat yuk. Begitu beres wudu salakina breg hujan teu ka mushola urang berjamaah di rombok benengnya atuh mohon atuh ayo neng komat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah. Ayo salakina ngadoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah jeneng. Eta salaki top markotop ngajak pamajikan ke akhirat. Ya Allah. Salaki ngelingan pamajikan yo salat. Salaki ngelingan ke anak, hayu kasep salat. Hayu kasep muludan. Ceng ye, cak abah nanti ya. Nabi urang, nabi terakhir, rasul terakhir. Dilahirkan dinten Senin, kaping 12, sasih, Rabiul Awal, 571 Masehi. Rasulullah dilahirkan mahtun kasep, geus disundatan. Mukahalan, mata natas nganggo sifat. Maktu asura, puserna tali ari-ari geus bersih. Kangjeng Nabi urang makasep, Nabi anu agung. Urang muludan yuk neng mohon hayu berangkat nya mau plastik nu gede jeung naon jeung berkahat datang ka muludan salaki pamajikan jeung anak ieulah tipikal keluarga sakinah mawaddah warahmah dunya teu pati boga banda teu pati aya tapi boga sakinah di hatena tenang dirina sabab katenangan eta pamereti Gusti Ibu teruskeun ieu henteu capek Ibu teu ngantuk henteu nya sarehat urang dieu mah kabehan amin pagon sih ai kumpul jeung batur nama kitu ngobrol ke kebel-kebel aing mah cangkeng cenah endut-endutan bae biasa bae. Geus kolot mah ngobrolna panyakit pan. Pugu aing mah ieu cenah bohong sabulah heuras ieu. Asal nyiluk bae aing mah ka dieu cenah kitu teh. Aduh dia mah kumaha anjing. Oh maksudna asal nyiluk bae nyeri. Heuh sia macan sakumaha aing mah pegel nyeri. Parindikan aing mah lamun dok head nyeri. Jasa nyeri sumilangeun atuh nginum kiranti sia mah geus aing mah kiranti sagala kirakim geus diinum ku aing tapi lamun obrolanna di pangajian eta keur ngaji panyakit ku Allah dileungitkeun amin buktina nu encok nu sok diuk pegel ieu ti sore datang ka ieu masih ajeg diuk alhamdulillah ngan suku doang teu eureun-eureun usik-usikan bae nya kajen suku iya pegel suku kanan ngajojor kiri pegel dijojorkeun dua-duana dihandap pegel acungkeun dua-duana ka luhur geus muludan bo heuy
lamun nu sok mulud sok maca sholawat di akhirat bakal ningali wajah Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul mah mun aya di hiji tempat eta rompok teu butuh lampu, caang ku caya Kangjeng Rasul. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani wa ya Rasulullah ashani wa daraji atbatai ratal alami ya uhailal